Wah, boleh juga tuh cewek. Mending di baturan ku aja. Nanti bocah tuh jelas. Neng, boleh ikut selfie nggak? Iya apaan sih? Waduh, suwe. Asik. Man di sini nih tuh. Ih, pokoknya nggak tanya hal tidak sama mana. Enggak tungguan jadi baik. Kalau burung. Halo bos, hari ini mau libur aja ya. Oke. Paling 2 sampai 3 hari lagi barang turun nih bos. Oke. Udangnya ya mendadak nganjang mendadak cocok ya biar aku ya kena bisa bungkus deh ya. Bukan ke libur aing mending nganjang ya. Kita ya hari libur di rumah aja. Karu baik. Kebeneran iya. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Telat amat, Neng nggak jawab salam. Nah, Tanita calik, Neng. Emang nggak calik ah? Ya, Neng, kasih. Berdua aja, Neng. Nggak jawab lah nanya di. Oh iya ya, lupa kok. Neng ngomong-ngomong ya mah ngalut lah ya. Atuh minum apa yang ngaleut mah? Mana, Neng, China? Mungkin nyandak lah. Ya udah, Neng, jangan lama-lama. Nanti abang kangen. Kangen kabogo belain. Biasa aja, Neng. Siapa tahu ntar sama jodoh. Wah, Neng menuju tekona. Berapa minum? Yang dicuci kenapa, Neng? Oh, dicicikan. Tak kira calangap. Ulah Neng, satu. Tinggal agak bisa, Neng. Gerbe salik. Manis, Neng. Ya, malah ditinggal. Lain ayo si Jacu di mana nya? Woi, nak kemana dia teh? Rekan si Jacu yang ngom nganterkeun ieu nu kamari teh geus turun. Ieu nu bees teh tahap kahiji. Bener dia teh. Terus irah eta turun di tahap kedua. Sabar bae Om, geus geura siapkeun we persaratanna. Pan dia mah teh kalah kitu. Teu bisa dirubah bae eta persyaratan kitunya teh. Atuh hayang tapi dia lamun hayang meunang kudu gitu turutan persyaratanna. Tuh hayang teh. Woi, teh. Keu lah dah mah buru-buru amat sih. Cen gincan yang anggeus ngomong ka mah kitu. Kan si Jacu aya nganterkeun ieu BST teh nu kamari. Wah, atuh meureun aya meureun seutik mah teh. Atuh moal meunang dia mah. Eta meureun teh meneh hejo lah. Moal bisa dibagi-bagi ieu mah. Atuh teh jamak pelit amat sih. Aya meureun teh seutik mah hejo ngarokok teh. Ih dia maksa amat yang moal meunang. Atuh deuk ditukar jeung kita 8 hiji lah itu teh. Dan bae dia mdojo teh kalapat canting. Canting kumah dia teh meni gede kieu diarangkeun canting. Moal payu ieu mah. Kamu kudu moal dekeun nu kieu mah. Payu teh, kalapa teh, lain sembarang kalapa ya teh. Terus kalapa naon burung ieu? Atuh dek kocakeun ge ku dia teh. Tuh, putri duyung doang eta jerona teh. Oh, nu bener dia. Ih, da mentak ge cekeng ge keur aku yang mah lain yang canting ieu mah. Tapi acayan ieu Om. Lanjak keur mandi meureun nya. Tuh, cekeng ge mentakan. Atuh wani meureun teh. Lagi ini kejual berapa kuda yuk? Geus yang mata mentak kieu be ka dia. Cekeng eta geus menta duit yang 20.000 be. Teu bisa kurang eta. Atuh kumaha teh? Ieu lain selain sembarangan ieu. 15.000 gitu lah. Kumaha? Aduh, kumaha teh nya? Dia mah teh duit loba ge parang sing pecairan tadi. Nek mayar yang mah hese amat. Atuh pandi mau lo bagi nu batur. Amanah ieu mah duit
masyarakat. Atuh meureun ayam meureun teh tam seutik mah. Ih, dia mah geus lu loba omong ya. Koeng 15.000 dibeli tah. Lumayan yang beli-beli udud ya. Baru. Kalau juna mah teh. Oh, dealnya. Geus burung. Yuk. Ayo. Masengkan uja heula. Oh. Lumayan lah aya putri duyungan. Lumbayan bae kalau pas sahulu pugu aing nak ngangeun tadi ge geus ngalahan sereh. Haru aing teh RT kita kena tipu di bek wae. Aduh, aing hang lu jerona kumaha ye nya? Cek putri duyung cenah ge jerona. Di mana be dia? Nge-selfie di leuweung. Kayak gitu dia mah selfie di leuweung nanti sieun. Entelah adam kene di leuweung. Dari di mana bae? Terus di gardu tadi kami terus air nganjang. Oh dia mah terus kami lempang be. Oh, hai burung ulin. Ayo ayo. Aduh, kae. Nang kala pa putri duyung kene jerona ye. Oi, Neng, manggilin teh jacu. Temanggi Pak RT. Oh, tamari temanggi. Tuh, mentes eta di siaran kok gati-gati teuing. Kubu geus turun ieu na bantuanna. Gedong si RT tadi gardu. Woi, teh, Naon? lain kadeuna ku yang rada bengras ke poe mah ya. Oh, bisa bae dia Black. Geus duduk teh. Lain doang rada cair poe mah ya. Cair batur bae mun ngebagikeun doang. Oh, atuh aya ke GRT kabagean. Sugan bae aya setik-setik we nya. Lah seutik atuh nu loba. Dia kan ieu teh. Kabagean aing pan. Naon nu kabagean sereduk teh? Atuh duit tepan geus turun paneng mah poe lan. Duit naon? The best teh. Yang hati saha dia. Ih, dia mah zaman korea zaman internet teman canggih. Nyaho bae. Jangan nu ngabejaan ge. Oh, geus turun eta Black eta. Aing nyaran si Jacu ya mangin teu. Biasanya sok aya bae eta moal poe ge. Tapi poe mah libur eta doang henteu ka jauh. Soalna pan bosna di Jakarta cenah eta bosna ka dieu. Oh, bos bebek teh ya. Pantesan ku yang disiaran di jalan eueuh teu kapanggih. Biasana sok keluyuran saya teh mah. Ari eta dia mau canting eta jeung Is, lain sembarang canting ieu mah. Ai putri duyungan jerona. Dengekeun ku dia. Bener dia. Atuh eta keur mandi. Tuh. Nanti mana dia tak? Rahasia. Nang nageng ya, tapa heula 7 peuting di jungkrang ya Black ya. Boh, atuh raga kemarin kalapa ada jongkrang gitu mah. Lain menang tapa dia mah. Lain menang nimu Black. Iya mah yang menang tapa cek aing tadi ge 7 peuting. Lamun dijual ya, diojol kenjeng mobil, menang apaan satilu. Oh, lu bener dia. Nges dibeli burung koeng. Eta mah bisa menang 3 apa saha eta. Atuh ho Black, menang ya apaan satilu mah. Mun ya kudu aya 10 truk ieu, kalapa dong kieu. Yakin ta mah dia. Nu kitu nu edan ge nyahoan lamun aya 3 truk, 4 truk, 5 truk, 10 truk mah mahal. Black maksudna mah, atuh mustahil ya kalapa hiji menang apaan satilu, ngaedan ge cager. Masih ini kenaon ya. Doang ngadan leupas bae galeureum bae perang saing mah. Jadi ya Cuk, disiaran kan dia ke mana be eueuh. Wan bos aing, tadi ditelepon ka cenah ngomong namana ka dieu. Wan bae koeng loba aing geus beak nganjang, geus beak mana, ngajina ngeleuyer aing ka dieu. Mas dia bae aja tah. Anjang di mana dia? Di dinya tah di gardu, beh dinya tah aya ABG. Oh, dengan si pamer jeung si As dia mah. Hah. Badeng aja marah reujuhna eta. Iya dia Cuk, nyahuan bae ka nu meujeuhna mah. Alabatna bae kana daugan dia mah. Lain dia teh tadi nyaran aing aya naon? Oh iya Cuk, aing nek nurunkeun BST geus turun. Bener dia teh. Bener situ bener dia. Kaget teh ngenu ku beda sabdedak ya. Ih. Kareng mah Cuk ente bohong. Kopi tinggal Atuh makan. orang Mana, Burung? Iya aing. Ngomong Sakieu BST keur bae. tebak rokon aing. Lumayan ieu 500.000 ge. Jeung sakali hajat mah ya cukup ya Cuy ya. Atuh ki heula, hitung heula naon belas cokot-cokotna tah bisi Tenang kurang. teh, piraku emang RT dikurangan. Aya teh. Aya teh jaman ieu haruras ki baru reumpeu. Jadi aing ke Korsel 5 heh. Cuk. Atuh ngopi, Cuk. Aya mun leuwihna ulah langsung ka Korsel bae. Kudu kebagian yo saksi. Lain kitu teh. Atuh eta boleh mama RT Black, kadinya nama yang manggeus ngabagikeun bae atuh geus. Mali urusan deui. Adapun ieu mah nya ka Jaco nek mere ka RT saku kumaha ge atuh heug mangga. Tenang teh, RT mah ku aing geus dijatah. Pokona kabagian beh aya. Saru bae yo.
Tenang teh, pan main mal menang menawar perjuangan RT mah. Atau yang berjuang meren cuk. Ayam meren jeung aing. Pira aku aing mah ang dibejakeun aku yang kajawara. Tenang Black, kopi naon beta? Kada kopi sagelas. Kabeli ku aing Black jeung rokok sabatang mah. Siap cuk. Nah, gitulah resep aing nyoba baturan kitu mah. Tapi eta ku sabatang kitu rokon aing mah. Eueuh kitu nya. Ari dia Black rosa amat nawarna. Aing nu berjuang biasa-biasa bae. Atau RT makan loba meureun lain ti kajacu bae meunangna. Pan warga nu lain ge pasti menang, pasti mere eta teh. Pira aku teh mere mah yang mah kudu ngerti kana kadinya mah. Oh, sih kadinya nama, tapi minta ngarepkeun Black eta sadibere-berena bae ku budak. Kaneng dari ahli ubah yang kesang mabur ya. Cuk. Mana eta kopi, Cuk? Cuk, bonus mana? Ahli ubah ya. Oh, nah jeung dari kabeh. Bagi dua amplopna. Black, heuleuy mun muka Black. Teu bisa. Aing heula. Geus kieu we burung. Dia kalapa, ieu kan kalapa putih duyung, lain sembarang kalapa. Aing ieu amplop kumaha? Angus. Dealnya? Deal aing mah. Ayo deal ya. Oh, siap. Deal. Ayo. Ayo, Mas. Tapi penasaran yang muka yang sini ya. Masya Allah, nanjak kosong. Aduh. Asik, aing menang kalapa aja ya bieu. Aya putih duyungan cek RT ge. Weh, Black di mana dia? Biasa bisnis ieu, kelapa putih duyung lah yang menang TRT ya. Ke Black. Nilai kelapa na Black? Black TRT dia yang menang kelapa ya. Iya kelapa yang menang ti aing Black. Aduh, aing. Ma RT katipu ku aing Black. Katipu kumaha maksud dia? Ayangnya homah ya Black dia kelapa canting. Dia ketipu bae ku RT. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Brother Channel ya, Ya. mengucapkan kepada grup motor apa Om? Cyberportal ya. Cyberportal ya. Tangerang ya. Tangerang. Makasih ya buat tim-tim kalian juga yang udah subscribe dan like dan share-nya ya. Makasih banyak ya. Oke, salam-salamnya dari anak BC buat kalian. Buat anak Garut ya, anak motor Garut Tangerang. Khususnya Cyberportal motor ya, Tangerang. Terima kasih ya udah subscribe. Jangan Semangat lupa terus ya. nonton terus, like, komen di bawah ini. Terima kasih. Yuk.